Om Nana, oleh siapa dong giginya dicaya yang ke bawah balik ya? Hadiah! Burung hadiah! Aca! Burung hadiah! Kenaon? Burung! Hadiah! Ini mau rugrung gue jabatan. Hadiah, Cak! Kenaon nanti dia? Pokoknya biasa weh lah. Wing di Rebo nungguan ojo liwat. Hah? Di Rebo. Aing kemis. Nah, Aing kemis. kemis. Datangnya kemis. Kemis cuma kan satu. Kalau jadi hitungan poe Jangan naon ke si Banyo atuh tadi ke si sawah. si Banyo. Heeh. Anak saha si Banyo. Kuku Mbak. Oh, Mbak. Iya, si Banyo teh anak jelema tuh tante. Si Banyo giginya kan tuh buat mengubah-ubah ieu tuh. Tuh, jadi mana nasi Aing Pak? kasih jangan emas gitu. Mas naon? Emas, ayo ngabejaan, ojo di mau emas, itu di pasar tina. Jangan emas lah kalau wong aneh serupa-rupa wae. Jangan naon kalau. Nah, beli lowongan yang ngahitut. Tadi teh ya. Nyawa kursi udah di dia teh lah. Oh, nya yang loba kursi mana di itu. Mana? Itu hajat. Nah, beda bagian atuh. Kita heula. Iya. Mana naon di tengah kalapa di taranian gencang geus doyong mangkani. Mual atuh udah uingang nih. Kan 45 kilo. Dibangge. Asia cileuh doang. 45 kilo teh mah. Katana kan 60 kilo setengah. Besok nemen aja mah kawin teh. Nemen mah 3 kali bebek ka dokter atuh. Kok kuri bawa ka Sumara Sarakit. Suruh asup Sumara Sarakit. Nah, hurang teh Sumara Sarakit. Rumah sakit teh. Kudu kadinya. Jadi terus kayak di Walungan kayak kieu tas di mana sih? Ya uing teh pasti mall tadi teh. Mall. Oh. Jadi saya bukan ke Walungan naik ke mall. Mall begitu di Jakarta. Tuh, nyaho mall mah di Jakarta. Oh, terus Wingnya sasa biar rek balik teh katanya opoho jalan. sedih jalan mana itu bermangkat. Jalan teh jalan aspal. Pas aing atuh kata kota ke kota mah yang teng macet. Kenaon? Jalan tikus. Jalan tikus. Kapuk-kapukan ka jero taneuh, goblok. Pokoknya betan kos gaan jalan tikus ya jauh meureun. Batur mah jalan tikus teh kaganggang leutik. Itu daripada jalan cacing. Jalan cacing komo. Kumaha? Cacing nu panggedena. Cacing naon? Cacing kalung. Salah. Cacing pita. Salah. Jalan nu panggedena jalan naon? Punya jalan raya. Salah. Jalan aspal meureun. Salah. Ya, meureun eta meureun. Oh, jangan-jangan didikas. Dikas pendidikan kesehatan, goblok. Dikas. Ya, dibalitak teh gitu, jangan-jangan. Dibalitak. Oh. Oh, balitak teh mere jangjang gitu. Ya, eta gitu. Potong meureun. Cilaka meureun, manuk cilaka. Salah, lain. Ye. Manuk teu bisa hiber. Ya manuk di kurungan meureun. Salah, bisa hiber di kurungan ge. Ya manuk naon atuh? Halo. Manuk cingkleng. Manuk cingkleng. Apa mana mah teu bisa hiber cindetan wae. Cindetan apa manuk Manuk cingkleng. cingkleng, cindetan. Teu bisa hiber. Mana masuk blok kakolo. Jadi batur-batur kalau luhur beda kakol. Beda kakolo. Gawe teh manuk teh iki. Pasti mall, Cek. Nah, neangan eta baju. Ye, aing oge sarua tapi swalayan. Swalayan teh naon? Swalayan juga pertokoan. Kawas mall. Oh, kawas mall deui daripada mall mah aya Taraje Leumpang. Lain Taraje Leumpang atuh. Naon? Eta sakulator. Sakulator goblok. Nah sih. Sakulata. Goblok sampai sakulator gitu. Kabulator gitu teh. Kabulator gitu. Anu naik teh kudu gituan. Nah, teu kudu. Ayo we bapak ka ditu urang teh bari ngobrol we gitu ya. Jangan disuhunan. Ngobrol kalau mau ngobrol.
Aing buat jerit-jerit tadi luhur yang turun. Emang nepi ka luhur eta teh? Oh nya nepnya diantep mah. Oh nya. Coba tuh diantep tapi jarang di luhurna. Mang Ucap pernah naik eta? Ya pernah aing buat ngampar sama. Ngampar sama. Oh ayang jongjon. Ayang jongjon aing ngampar sama. Batur pernah kumaha kehalangan. Oh nya batur di beda memang ngampar deui beda di Tarua. Sarua batur ge. Heeh. Tapi itu ai orang lembur ka kota teh sok dieraon. Oh nya resep di mana-mana ge pantarajeun mah urang nu leumpangna, urang nu naik parajeun cicing. Tapi mau mah tarajeun nu leumpang urang nu cicing. Berarti raja nya urang teh juga rajanya. Raja naon? Raja Namrud beres ya. Modal guru. Iya, cuma menisok bung eleh. Aing kesualayan tadi jabrak-abrakan. Yang naon? Aing beli bilik. Heh? Beli bilik tuh. Beli bilik kasualayan. Beli bilik kasualayan kuda oge. Wah, pernah serba ada di dinya. Punya serba ada ge atunya cimpi kira-kira atuh, tunggal pikiran atuh. Jualan beli ada kurung hayam aing. Kesualayan. Ya aing mau di 30.000. 30.000. Oh, apa sabarahan atuh kurung hayam oh. Kurung hayam ongko, bilik ongko, mau duit 30.000. Oh, kudu sabaraha aing kudu ngajual imah rek beli bilik. Nyaho, cok kumaha eta bilik yang naon? Jangan sangu, goblok. Itu aing dapur geus aja mah. Bilik ditanya bilik jang naon. Nya bisi eta bilik bisi jang nyeun imah jual heula imahna. Mah aing teh kan dapur teh geus eueuh bilikan sapotong. Percuma ayeuna kantor imah di kunci nu hareup ari tukang gemblong. Eueuh bilikan. Eueuh bilikan. Eta kituna ge da moal aya nu maling ieu ka kita eueuh mah. Ai nu maling mah moal aing besoka. Hah? Dipersoka. Ya dipersoka meren. Sih, Besako. bersuku meureun. Diperkosa meren. Heeh, ketek bangun aing di eta yo. Ah, ucuh mah ngarep-ngarep eta biasana ge. Aing masang plang atuh. Goblok sia mah ngarep-ngarep. Atau cara jeung masang plang atuh. Ngarep-ngarep apa tuh? Nya atuh di dinya menerima pemerkosaan yang adil dan makmur. Gitu atuh. Terima pesanan. Terima pesan. Goblok. Yo, nu penting mah jadi duit zaman ayeuna mah. Lah, berpuasa mah jadi duit, jadi leuseum goblok. Mana jadi duit? Bener. Itu mangga eta nyangan diri cenah kesualayan teh serba ada paling cari kanan. Berarti bohongnya. Mana uang bilik awal? Kurung manuk eueuh, kurung ayam. Oh, berarti bohong meren lain toko serba ada eta teh lain. Aing meuli neangan kompor minyak kitu ka panggih ah. Kompor minyak. Oh, itu hawu emen eueuh. Aing nyangan hawu emen teu ka panggih aing neangan. Ya, Cek. Mending eueuh mah amun nek nganu karawas itu mah atuh mangkat ngalain ka swalayan. Naon atuh? Material. Coba sok aya di material mah kabeh ge. Material. Heuh. Material teh urang mana? Emak-emak udah kan. Ah, wis kolot. Pantar ngeuceul lah gorengna ge teu beda kos aja. Oh, minyak gorengan aing meureun. Meni ulah wae batur leuwih goreng teh. Ulah sok muji aing lagi jelema mah. Sanu muji. Ya, Ih, nyebut goreng maknya muji. itu cenah dulu emak-emak itu goreng. Nya nyebut goreng muji. Nah atuh. Ya eta teh atuh mengagul-ngagulkan namanya. Udah, udah siap goblok. Cak. Kuing mending geus capek balik di mall. Eueuh hiburan, ulah hiburan ah. Nyanyi. Heeh. Ya, aing geus bilang teu nyanyi. Oh, pugu ge. Teu gawak gowo geus bilang. Baheula mah aing buat rajin gawak gowo wae baheula mah. Kudu asal naon tah? Ya asal budak liwat gareupeun mah ku aing digowo. Meni teu ngari budak-budak acan nu liwat gowo-gowo. Aya batan anjing edan. Oh, sok atuh ge, aya urang hiburan. Nyanyian sa. Ya cehola tuh. Hah? Cehola. Saat ngapung luhur manu cindakan. Monya mesar ngabung lah. Eta merenan manuk eta teh cingklong. Lain atuh teh manuk ragu-ragu. Kita rek mesat ngapung luhur apa rek cindakan. Oh, benar. Teu pede. Di mana teh masih kena baluang gitu. Baik, lalu. Tah, lagu eta ngeunaheun. Aduh kumaha. Baluang. Oh, no beruang. Hah, sok coba ge. Sok. Sok.
Baluang ngapung luhur jauh. Awang-awang. Masih terjadi seteh. Teh baluang gitu teh ya. Oh, jangan baluang ngapung luhur deui wae. Kadinya deui moron. Kena blosna ka kolong deui. Kolong wae. Sok, Bro. Masih itu nak. Hah? Itu mah. Masih nya. Oh deui. Urang lakeun ka saha? Ya kalau kamu juga jauhan. Juga ada tahu dia mana sudah ngapalkeun. Red ka langit gitu teh ya. Sok coba. Reka langit, Heeh. reka langit, bentangan ada kalengit. Kok mau bujal? Masih ya, betul ya? Red ka langit. Bentang ada langit. Kau mau bujal? Sok terbalik gue. Mau coba sok cara Marius. Wah mau bujal, jago kurang catatan bayi. Kembali kah? Cuma melihat hiburan ya Jok. Hah? Kayak hiburan. Sekali dia lep timbul. Udah teh celup beron. Jadi coklat depan. Kayak berat angkot lah. Hah? Berat angkot. Berat angkot. Heeh. Gimana? Ya di jalan angkot mah, masa di langit. Bisa di dia rek berat angkot. Ya itu jauh kayak merah. Ini kumaha? Jangan mau liweh. Kamari. Mumpung jangan tutup. Ya, pindah-pindah. Pindah. Numpak eta teh ya. Non. Salah tortes terus ya kita atap itu cerita. Nah tadi kaburator. Kaburator eta. Oh. Jangan ngecel. Hah? Jangan ngecel. Kita balik deui. Jong aja. Jong ah. Dadah aja. Aing kata betul. Dadah Jong. Iya. Asal aya si Ocel ge Gus. Pasti we moal bener kahirupan teh. Kumaha bobogotan tuh dan nanaon oge. Nya bogotan kitu bener si Ocel mah.